pemulung bisa pergi haji, tukang jamu gendong bisa pergi haji. Bener lain bohong, nyata. Da kuring mah mantan pegawai Kementerian Agama di bagian haji jeung umroh, jelas katingali ain ku mata, saksina ge loba karyawan, tukang roti, pemulung, jamu gendong, tukang baso. Batur mah boga duit teh narabung teh. Ye, sawu nu aya di hareupeun bapa teh lain pelak kamari, pelak tahun iraha tah. Nu kamar ka ayeuna teh lain duit anu kamari, nabung. Da urang mah perintis bukan pewaris. Bener teu? Ladang tani melak tomat, melak engkol, melak bawang dikumpulkeun hayang umroh memeh maot. Ladang tani melak bawang, melak engkol